kan dunia tak dunia kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari ya Allah susuna percis kos balon kurang angin berarti kan beakan eta dunia eta kos gitu kamari mah bujurna eplok cendol kuari mah teu gagiplek kuru tinggal tulang doang kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan pajar tulang kan berarti dunia ya kan cerita dunia naon artina itu dunia kamari urang boga kijang nu anyar kuari geus eueuh Avanza nu anyar kuari geus eueuh Fortuner urang boga kuari geus eueuh oh tuh 3 jemputan bae tu imah urut aing kuari geus eueuh dunia sekejap kamari duit tu kamari poe ieu eueuh nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh dunia seperti eta dunia berarti kan leutik samanang qalila haju ditinggalkeun kan ku urang mantak cek Tuhan Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu karena dunia eta mah 100% di akhirat tak bakal cilaka ya Allah sekali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku celis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Tuhan Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta karena dunia cinta kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masyaallah kari lamun urang kuari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup sarau bi ayatillahi samanan qalila karakter orang-orang kafir mah horenganannya ngagantikeun bi ayatillah ayat-ayat Allah samanan qalila kana harga anu saeutik anu dunia orang-orang Yahudi teh lain teu palalinter Taurat teh pinter orang-orang Nasrani teh lain teu pinter Injilna jitu ayatillah istalu di mana istabdalu majaz isti'arah tabaiyah nu mantak dingaranan majaz lain make makna aslina nginjem kalimatun ustumilat nu mantak dingaranan isti'arah lantaran disebut musyabah bihna dipicen musyabah nu mantak dingaranan tabaiyah lantaran nuturkeun kana asliyahna berjalan dina asliyahna heula tah ngaji teh lamun geus datang ka dinya rada nyai-nyayan kan aya istara mah meuli masa ayat dipake meuli samanan qalila kana dunya iraha transaksina jan teu jual beli bahkan kata ieu duit nah dipake meuli barang eta ngaranna meuli ieu mah lain ayat teu dipake lain pake kajual teu dipake mah ditinggalkeun demi untuk kebutuhan dunia jadi ninggalkeun ayat mencari dunia lain teh yaho ayat cetu pinter berarti gagantikeun kanyahonyana ayat anu sakitu mulia lantaran wahyu Allah digantikeun kana samanan qalina sekejap dohon mantak banana istabdalu geus ulah di manaan istarau tuku berarti amri anggentiaken ya alladzina berarti aturan istirona bimana istibdal subihal istibdal bil istirona mulai ka ngaji puyeng tak kos gitu puyeng ge sia nu teu mondok nu mondok mah kos gitu ya kecil leutik mah kos gitu kan poho deui tuh kan kos gitu teh guys tadi tu dah ge istarau bimana istabdalu
berarti kan nuturkan karena istibdal, berarti majaz, berarti masdar, nanti jadi tabaiyah kuari. Singkat tabay seperti kos itu. Jadi atuh gak maknaan ishtara ulah makna tuku ngagentiakeun. Mun maknaan tuku salah. Jai meuli mah, ieu pameulina, ieu barang nu dibeulina. Tah. Aya papan lain kos itu ditinggalkeun teu make ngaranna. Tapi demi meraih samanan kolila. Oh, berarti istabdalu ngagantikeun ayat anu mahal hargana. Ngagantikeun ayat anu istimewa luar biasa mulia lantaran wahyu Allah digantikeun ka samanan kolila yakni dunia nulir teu beda jeung meuli daripada aya gagantianana. Aduh pohara ayat Allah berupa wahyu belah dituna Taurat jeung Injil belah dieuna Al-Qur'anul Karim ditafsiran ku Imam Jalal di ayatil Al-Qur'anul Karim mulia pohara anu bakal ngadatangkeun kana kahirupan sejahtera di surga Allah. Lamun nurut nuturkeun kana Al-Qur'anul Karim tina ucap tingkah jeung pola urang teh nuturkeun Al-Qur'an pait amis terus paeh urang surga Allah. Al-Qur'an sebagai wasilah jang ngadatangkeun urang ka kahirupan anu lestari di surga Allah. Wahara tuh ai dunia dunia mah duit nu kamari dileungeun urang poe geus eueuh. Mobil nu tahun kamari aya poe tahun ieu geus eueuh. Motor nu kamari aya kuari geus eueuh. Sekejap dunia mah lamun ku urang diperhitungkeun jaheuh. Hok geura. Duit kamari urang nyekel 100 juta poe ieu geus eueuh. Motor kamari luar biasa. Sagala rupa motor aya kamari keur boga teh. Hei. Ka motor beat aya. Motor nu gede teh naon eta ngaran? Naon ngaranna? Lain anu lamun aya nu ngabonceng kitu bae teh tah aing mah greget biasa. Kunaon nyiptakeun motor kos kitu teh? Tah mah lamun pake ngabonceng kiai teh pantes. Atuh teh pantes banyak kiai make udang-udang kieu bae naplok. Aya jelema nyiptakeun motor kos kitu. Bala sok tapakur bae goblok teh jelema. Atuh ka eta mah lamun urang sorangan aju beneran nganggih jahe. Nah, itu kan motif sab. Haji panjana mah teu bisa tah ngadeng lamun teu nyeklak teh teu bisa motor kos itu mah hese. Deuk ragag bae. Kudu nyeklak bae pan. Atuh pan eta mah teu kudu nyekelan ge geus nud-nudan ka dieu teh. Ya Allah, ya Rabbi. Ai kos kitu hayang ngora deui teh hirup. Sia aing mah lain aing. Sia mah kolot ge kos kitu. Nah, ieu kan dunia ta dunia. Kamari awewe itu mani campernik gelis luar biasa 20 tahun ka tukang kuari. Ya Allah, susuna percis kos balon kurang angin. Berarti kan beakan. Eta dunia eta kos gitu, Kamari mah bujurna eplok cendol, kuari mah teu gagiplek kuru. Tinggal tulang doang. Kanyahoan tinggal tulangna aya anjing ngagogogan. Pajar tulang kan berarti. Dunia ya kan cerita dunia. Naon artina tu dunia? Kamari urang boga kijang nu anyar, kuari geus eueuh, Avanza nu anyar, kuari geus eueuh, Fortuner urang boga, kuari geus eueuh. Oh, tuh 3 jemputan bae tu imah urut aing, kuari geus eueuh. Dunia sekejap. Kamari duit tu kamari poe ieu eueuh, nu poe ieu aya ge isu page tu eueuh. Dunia, seperti eta dunia. Berarti kan leutik samanang kolila. Haju ditinggalkeun kan ku urang kumaha pahartos sugihna balik sugan mawa kunci Avanza janten teh sugan Mercy nu kunyana di papake teh Mercy Jeep teh anu ka mamana kunyana di pa anti tembak pan eta mah dibodip sedemikian rupa balik ka kuburan sugan kuncina dibawa ataban setipna janten ibutin wah 10 besar dunia masuk terkaya 10 besar dunia pahartos teh triliunan rupiah geus hese. Lamun make kalkulator nu Haji Pendi mah geus nemboal kapuateun. Tek nol ka mana ye? Teu kapuat. Kalkulator murah ka kos itu. Teu kapuat. Atuh
enggak 1 juta 2 juta 10 juta masih kalkulatornya masih main deh tahu lah 100 juta lah masih main kan asal geus bangsa teh iku mah cenah ka dieu ieu iku mah bantikeun kalkulator kos kitu Bang guys jeung sia-siana habak teu main gol hasilnya hasil ih miliar ge geus hese miliar ge tek ieu genep ieu genep nol ke mana ya? Ayo yang berjeng susah sok resep yang serikeun. Asa hiburan yang susah teh sebenarnya. Ya Allah, ya Rabbi susah maka kota ge kajeuleuh kan urang. Lain setelan. Masa make samping make sepatu. Kan teu nyetel eta ngaranna. Samping mah sendal, pakai sepatu. Masya Allah, ayah dia pakai udang-udang, pakai jaket. Kumaha sih teu nyetel teh budak. Mantak zaman SBY eta Agim ieu keur carita nyetel. Agim kan lari pagi jeung SBY pakai udang-udang. Weh, cek ulah ieu ya hebat teh ka anak teh. Hebat peleba mana? Ieu make udang-udang bae. Iya nukasnya bodoh ngaranna. Masa lari make udang-udang. Lari baru lain make udang-udang, lari mah make training, ulah make nanaon, priwit teh trit. Eta pinter gitu ngaranna. Geus eta Agim teh teh geus zaman SBY. Nya kan diorbitkeun. Lari pagi jeung SBY. Atuh selain salari-lari deui teh mah sarua teh ge pencitraan keneh. Ngan ieu keur carita make udang-udang salah. Udang-udang mah jang salat. Jang salat ngariung geus kudu make udang-udang. Langsung ieu sia mah ngariung make udang-udang aya salat teu make kopiah goblok bener. Teu jawab karena teu nyurup eta ki pudoli kos kitu eta urusan. Teu nyurup. Iya, ieu carita istarau bi ayatillah samanan qalila. Masyaallah. Saha anu bisa maca ayat berarti kan Allah ngagerakeun lain sembarangan. Atawa nu ngadengekeun ayat, ya Allah, lain sembarangan. Nu mantak datang ka reup sare. Eta teh naon ku indah-indah. Mantak kiai lamun datang ka murid HS hebat eta kiai. Bisa menyejukkan hati murid. Pantau geun habak. Tuh ieu. Ishtarau bi ayatillah samanan qalila. Hanya demi meraih samanan qalila dunia. Jabatan aya dinyana Quran aya dina qultunyana. Tapi hese dek nerapkeunana hanya demi samanan qalila. Boro-boro nerapkeun keseluruhan fikih datang ke urusan jilbab bae kurang kumaha di DPR lu pinter lu talar Quran dek nerapkeun eta bae ge masyaallah wah sedasa hanya untuk samanan qalila sampai saiki dereng ana keputusan mengkonon laiki ayat teh istarau bi ayatillahi samanan qalila bacakakeun ge saking DPR maring DPR ku sira iso ora siki baca ki aja mengkonon sira ngaji nek endi sira ing Cilongok wae kajangan di Jungkana endi saya ngaji maring aku bae sia mau ngomong jadi acak-acakan gitu. Aduh ya Allah ya Rabb hanya demi samanan qalila jabatan hanya demi samanan qalila tahta hanya demi samanan qalila wanita hanya demi samanan qalita. Nah dengan berbagai samanan qalila dunia ditinggalkan ayat istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kajen tama batur mah DPR mah emang keur ngojai di neraka tama kos kitu mah ieu bae kiai nu di kampung ngaranna bae kiai salapi tapi ka pendopo deui ulah ngileuk ka dieu sia biasa bae aing kasinggung biasa bae hanya samanan qalil ayat digantikan ka duit 1 juta 2 juta 10 juta naik ke panggung hanya untuk samanan qalil
Ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Engke kumaha di akhirat mah. Tah ieu karakter kafir seperti kitu. Kafir mah jelas kos kitu ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila. Tapi urang kuari nu jekelan Al-Qur'anul Karim demi meraih tsamanan qalila. Gereja tanda tangan bae peda aing jadi mui. Demi kelestarian mui daripada aing teh tanda tangan coplok jabatan wani aing mah kajen teuing kumaha ge demi tsamanan qalila kajen teuing di akhirat dibeuleum ge kumaha jabatan aing keur bupati negara urang keur demokrasi aya agama sia agama ulama atuh Islam aing negara demokrasi beratan ka agama sia beratan ka negara sia ulang ngomong kos kitu cenah ieu mah pokona mah kami mendek tanda tangan bae karena kami mah jabatan bupati hanya demi tsamanan qalila jabatan bupati sabaraha tahun sia ngajabat jadi bupati engke dibeuleum sia di neraka jahanam sabaraha halilan ishtarau bi ayatillahi tsamanan qalila kafir mah geus jelas tapi babatok sia tuh pakai babatok we pantutung ya Allah ya Rabb Masya Allah Karim hanya tsamanan qalila secuil anu Kangjeng Nabi mah menyikapi dunia teh lain lalagaan pan urang geus sering Kangjeng Nabi lempang jeung sahabat kemudian cak Kangjeng Nabi itu naon bangke tuan nu bantak dipicen kulan teh hayangeun nu bogana bungeun nu bogana nu bantak dipicen nu nu bogana kunaon ijideun gilaeun Allah menyikapi dunia leuwih ijid tibatan bangke tibatan nu boga bangke terhadap bangke tuh nu mancak dunia teh mun urang nyaho kana hakikatna dunia bau sabenerna mah lamun nyaho kana hakikatna dunia bau sakumaha bauna bangke mentek Kangjeng Nabi ketika Isra digambarkeun ku Gusti Allah aya seorang ini Nini kan aya nu henteu bengking mah bengking. Nya nini nya bengking. Kan geus eueuh pupurieun. Geus eueuh pupurieun atuh nya nini mah nya bongkok, nya kuru bengking. Berarti kan geus eueuh nanaonan tah nini. Saha nu hayang kawin ka nini jadi stadis. Nah, wari nini. Tapi dipoles, Masya Allah eta nini make lapis ya Allah make lipen weh lipen lagi tengah nama beureum sisina mah hideung dimodif ku nya pacar artis ya Allah make shadow ya Allah ya Rabbi ieu na diplat-plat aya beureum-beureuman biasa urang gila kan neuleun nini kos gitu kan gila Masya Allah, iya makara rencengan biasa. Ya Allah, dadana dibuka, atuh dadana dibuka ge lamun nongtot, ayo mapan ngahelob. Wah, ini parah ini parah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, tapi kan gambaran seperti eta, Kangjeng Nabi digeroadkan ku nini, ya Muhammad anjirni, ya Muhammad anjirni. Tapi Kangjeng Nabi terus baik. Ya Jibril manhaji saeta cak malaikat Jibril hiya dunia eta dunia mun maneh nembalan ujianana umat maneh ngojay di dunia kejaranana dunia bae untung maneh teu nembalan Muhammad masyaallah ta eta digambarkeun nini-nininya bengkingnya jore geus eueuh dipang jore-jorena urang lamun kuari aya nini-nini di dieu hiji bae gila urang pasti kararieu bae komo haji pendi mapan tolol jelema pun. Geus kena bau nini. Ai jahe onah punyana dipentang di dieu. Tapi lamun nini geus kararieu bae. Kan ai nini mah bau hamru. Tuh, hapek nya mah. Eta heran nini mah sanajan make esprek bae. Disemprot bisa lah kurang set tetep ka ambeul bae. Cek nini wah sia cenah gitu. Marah nini nyahoan bae aing sia ka imah ka ambe nah ieu kan gambaran dunia seperti gitu saha nu resepeun ka nini iji ningali nini mah belu nini mah gila nini nah ieu
cintakan dunia. Hakikatna dunia seperti eta. Komo mun Kangjeng Nabi ngagambarkeun bangke. Masya Allah karim. Mantap. Wali-wali Allah geus dibere ilmu hakikat sehingga neule dunia leuwih joret tibatan Kocomberan. Tibatan Kocomberan. Lamun Hasan Basori nyaritakeun perjalanan hirup coba tapi indah Hasan Basori. Perjalanan hirup teh Gusti Allah indah jasa, tentrem jasa, tapi keindahan jeung katentreman teh horenganan engke bakal mawa kacilakaan. Gusti, keindahan jeung katentreman dunia cek Hasan Basori. Keindahan jeung katentreman dunia nu bakal mawa kacilakaan naon hartina Gusti? Sapira di dunia teh moal lila Gusti, bere abdi pandangan terhadap aslina terhadap dunia Gusti, cek Hasan Basori. Terus saya ibadah ka Gusti Allah, ngadoana seperti eta. Ya Allah ya Rabbi hirup teh tentrem jeung tenang, neule dunia teh indah, neule dunia teh amis. Sakumaha cek Kangjeng Nabi adunya mah huluun khudrun. Dunia mah amis tul hejo. Ku ayeuna sakitu abdi teh ningali dunia teh indah Gusti, tetapi ternyata horenganan bakal mawa kacilakaan. Bere pandangan abdi terhadap aslina dunia Gusti. Ya Allah. Nah, mulai Ki Hasan Basori zuhud, lalaunan dibere teu hayang kana dunia. Ya Allah, begitu pas dibere ilmu hakikat ku Gusti Allah, ningali dunia gila sakumaha gilana urang neuleuh Kocomberan. Nyana ngomong deui, ya Allah ya Rabbi, horenganan kagilaan abdi terhadap dunia iyalah nu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Gusti ulah dicabut pandangan abdi terhadap kagilaan terhadap dunia. Gusti tambahkeun Gusti pandangan mata hati abdi kagilaanna kaijidana terhadap dunia. Sebab kagilaan kaijidan terhadap dunia horenganan anu bakal mawa kebahagiaan jaga di akhirat. Masya Allah. Maot keur mijinak teu hayang jasa kana dunia. Eta bahasa Hasan Basori. Bahasa Tuan Si Abdul Qadir malain Gusti. Sabada abdi dibere ku Gusti, hakikatna dunia dibere nempo mata batin abdi. Ya Allah ya Rabbi horenganan sakumaha nu dicaritakeun ku Gusti, sakumaha nu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengki. Tuhan sehat mah, Tuhan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini joret biasa. Teu hayang sabasa kali. Mantak cek Tuhan Si Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat da bakal cilaka. Ya Allah. Sakali deui dengkeun ku celis ya. Lamun aya jelema cicing di dunia haju kejar-kejaran dunia, ngejar dunia, rindu terhadap dunia, eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna. Kadenge ku celis ya. Atuh kadenge ja aing ngomong. Eta bahasa Tuhan saya Abdul Qadir. Geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia, cintana kana akhirat, pindahkeun ka cinta urang. Padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat. Masya Allah. Namun urang ku ari cicing di dunia, cinta kana dunia, di akhirat bakal cilaka. Cirina jelema nu cicing di dunia haju cinta kana dunia kumaha? Cirina isuk-isuk geus nyekelan kan kulator. Isuk-isuk geus gahape. Tas salat lain istighfar ngahape. Mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih. Aya kabeh kan? Aya kabeh. Urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae, tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa, oh walah wahuluh. Masyaallah, aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup. Iri jelema merindukan dunia. Ya Karim, ya Karim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ka mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Si Abdul Qadir jelema cicing di dunia, mengejar dunia jeung cinta dunia, jaga di akhirat bakal cilaka.
leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh duniana. Allah karang beres. Dicaritakeun unggal minggu ge tetep bae. Nu jadi hayalan teh dunia keneh. Karak ke beres gaji ulah cinta dunia. Aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai. Tangkorak sia beunang. Karak ke beres ceritakeun ulah cinta dunia. Gaju kiai da kumaha tuh? Ngadoakeun bae. Nya ge kadang-kadang perpuluhna. Kiai goblok. Kiai goblok masih di perpuluh keneh bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini ja'ilun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun jan teu. Tuh nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle. Lepas dog-dog. Salah tentu kita ngomongnya. Sebetulnya naho. Tah, eta kos karan itu. Jadi urang urusan khalifah urang. Tok urusan. Urang dagang. Sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya. Alhamdulillahirabbil alamin sanukeun ngabangun masjidnya. Oh, itu tuh. Awas ya, salila di aing aya keramik bagian aing, kenteng bagian aing, semen bagian aing, pasir bagian aing. Tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunaheun ge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian mang haji. Ayo ukur bae geus ukur. Ukur aya sabaraha? Ieu teh mang haji teh. Geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna mengaji jakabena ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam. Ya Allah ya Rabb dunia sikade jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh nu nyana kuari geus paeh tinggalkeun. Kamari tuh pamajikan si itu tuh geulis jasa. Wari ka mana Mang Haji paeh tinggalkeun. Itu mobil saya itu, mobil Mang Haji anu, wari ka mana paeh tinggalkeun. Ari itu pet anu sabae panelo mah jenderal. Wari paeh jenderal ge modar sarua. Itu periwit sa polisi. Periwit ngagantung. Jelema mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tatrit. Kami ditinggalkan dunia tah. Sok radapan gerak kurang jaheunya.
dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor geus sabaraha kali ganti ternyata hore kos kitu dunia mah gitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya kadang jadi nu urang jadi nu batur kadang jadi nu batur jadi nu urang ya dunia tinggalkeun paeh ditinggalkeun sekejap jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh kamari jadi menteri kuari geus teu kamari jadi gubernur kuari geus teu jadi bupati geus teu berarti kan sekejap tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila na'udzubillah min zalik ieu si hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah mantap lamun nyanda jadi PR paeh masyaallah naudzubillah min zalik wallahu alam sebab naon teu make aya make kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa gali geura DPR paeh gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teu bilatungan kanjeng hukuman namun teu make ayatillah istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila aja atuh lain DPR bae sia ge sarua bae nu ngridit eta teu make ayatillah ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah yang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngridit ge demi samanan qalila paeh lah ge sate sia kajen boga sate embes deui sate sia masyaallah istarau bi ayatillahi thamanan qalila fasaddu an sabilih ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap sekejap lagi sekejap na deui ya netaraku ninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanien kafir mah fasaddu an sabili ngahalangan na agama Allah disebut kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanien fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka mantap urang lamun jadi muhi hese eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur iya tuh saya bapan ceplak doang tapak mah henteu tah kan kos kitu dah besi bae nu ngomong ka kitu teh makan sekala kadar birokrasi cek jadi hate me inkar tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan mata kurang kudu sasalaman kita tasafahu baina rijalikum sok sasalaman namun memang ieu waktuna bagus namun memang kudu sasalaman kurang duaan sasalaman eta teh ditanya ya Rasulullah aya sasalaman naon sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman tek masyaallah komo urang Arab blek blek ya Allah tambah deui urang Arab anu selon mah jeung tarang blek muncul nur bek sagede ya leuwih teuing ka mah eta secara simbolis jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang sasalaman plek nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit teh tah geus tah
simbolisna naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab kabul eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit dajang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli nyaman itu tarima meuli nyaman geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyanana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila pasodoan sabili carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tapal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkeun undang-undang Al-Qur'anul Karim ternyata make demokrasi henteu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ya ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kan pentug sia koy sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarak ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir naon gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat-ayat naon kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum mardaa ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana fa in kuntum mardaa lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat aw ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh aw jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu WC ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia awala mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia awala mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ieu bergelut lamas tumun nisa dunia Balam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh balam tajidu ma'an temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ka sahabat tabiin temanggihan ka tabiin jang ngaluruskeun anak
guru mursyid balam tajidumaan teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh siapa penyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kadia sia kadia nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaya hayu sih mah mending di lebuan langsung ngeuh di lebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun tina paeh si wadehem sagala rupa eta urang we ieu lamun urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya tidak itu upaya ayat tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di mana anku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal ayat timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah an ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa pas gitu sih kapan urang teh kabeh ge tercipta ti Gusti Allah teh tina cahayana nyokot ku Kang dibaikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh ge jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah mantap urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur teh tajalli teh aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli ieu kan Gusti Allah bisa ai eta sia hirup usaha nu Allah atuh tajalli Allah disebut ai gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkug-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia lu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap bok heuy istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak bastur bisa nafsiran dia bisa nafsiran itu tafsir kosmik masih zahir kene nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana cicing di pamarantahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae kos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kelek deui aja mandi deh tadi emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah begitu sok besi sarah misalnya ka biblut aja bibulutna mundur deui eta geus kaambeun
Haji Pendi ke Jakarta ngadek naon kita ziarah ke Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta. Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh. Ngonci maneh taek beres. Terus assalamualaikum, waalaikumsalam. Sora no. Ditungguan datang ke subuh cak Habib Lutfi aing mah kajen salat qada daripada bagian nyana. Qada. Eta kunaon eta? Ka ambut dijauhkeun saha nu datang ka ambut. Di ibu lah sangka, masya Allah, lain seetik wali-wali Allah, anu bisa ngambil, dek datang hiji jelema, almarhum abah baik, hiji jelema susah jasa, kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh, begitu datang, nih berarti cakulanya keur nungguan ya, bener bae, padahal mah jelema susah, dan lila, karek ngobrol, bah, kok itu disabut itu, hatena bersih, caknya jelema biasa. Ayeuna udah kedatangan kiai, bebeja heula lama. Nah, kiai anu dek datang, oh iya teu naon barang mau datang ka dieu hees bae. Abah eta kitu ge abah. Beda udangkeun bah tamu kiai anu. Diuk bae. Oh, balik deui ka dieu. Ku ibu teh kan titah diudangkeun, abah sia udangkeun tuh, aya tamu diudangkeun bah tamu teh. Titah diuk bae balik deui ka dieu. Kesel urang ka udangkeun anak. Ieu mah teu beda jeung si ieu. Gula tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan bau ente jadi ibu kula benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau berarti awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si eung wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya sabana qalila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih deuk sanu daek ngadahar apel ku raja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat. Masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majelis. Nu mentak baueun. Kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun kajen kumaha ge santri teu betah. Motok kuari majelis teh bagus, pondokna bagus, santrina lake. Ki ora ono. Leia. Wih, iku hangru. Apa iku hangru? Ya wis lah. Komo dahareun komo didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat masyaallah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalangan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behulanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna kita dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo sia korupsi dan lain sebagainya pasaduan sabili dalam rangka pasaduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politis pasaduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi pasaduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan pasaduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teuing mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus ka itu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah wah cilaka teh mah kiai geus kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap kaya gitu ya gua ndek ieu naon kadang-kadang pangbenerkeun masalah masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geus pinter embung si siapa sarua bae lamun ngabagi di dieu jangan begitu henteu emang kurang gitu embung jakeun teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong henteu lah teu
Henteu omong we. Henteu lah tuh. Ya. Hese teh geus ku situ teh hese. Tah. Debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus, jadi tukangan mah horenganan nyamual. Ya duit pamarentah teh konon karasa segala nyeun proposal dan aya di hareup bagus, di hareupeun masyarakat, di hareupeun lumater. Engke geura ge haseupna bakal ka ameuh haseup. Haseupna eta dibere kitu naon kitu mambuz, embung. Jelema teh dibere embung. Sok bari. Kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura ka ambeuna beda ku masyarakat embungeun masyarakat ngondang ge embungeun heran atau tadi di partai Golkar deui henteu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotnakeun tetep bae ceramah bae deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dia beneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat pan ceramahna terus berita kolot teu nu ngundang ngariung aja dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama di Cianjur wah udah sekolah kan baheula mah santren di Picung aya tak kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kebelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masyaallah pernah ka dia gawe mah sekali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis perlu kabeh ilayan Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bagi kiai mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah babaturan gua ambalayah di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten kuari acul-aculan we jeung calon bupati ancul-anculan imana mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sekali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah. Ya aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi kunaon jadi kos kieu. Hawa nafsu. Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya. Anu wah geus boga mah terus. Kula mah nyaho datang ka Gunung Halu nya naon kabeh. Si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu. Nyaho jasa. Hai si ieu mah kurung batokeun pan hirupna teh nyaho. Itu jauhna naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili kade ulah dong kiai emang kiai ngaharamkeun naon ngaranna ngeureud ya saanu ngaharamkeun henteu kiai mah kalah ulah sok sempit-sempit teuing emang kita bukan hiji gas kredit ye tanggung jawab di akhirat jeung mama ambo mama ngojai di neraka babarengan ulah sok sambarangan fasaddu an sabili innahum sa'a ma kanu ya'malun
Etalah jelema-jelema kafir-kafir panggoreng-goreng pagawean nu dipigawe ku manehana naon saduan sabilih ya yarkubuna fi mu'minin kafir matara aya ngaraksa ngajaga ngariksa deudeuh ka para mukminin henteu aya sugan aya kakarabatan teu aya illa waladimah janji-janji sudah ditepet aya kafir karakter kafir seperti eta iyalah wa ulaika humul mu'tadun jelema-jelema etalah anu moal liwat wates buang kawarah luar biasa nu jadi bahan ruhak neraka naudzubillah min dalik mudah-mudahan urang kabehan dibere benta mata hate sehingga urang gede hampura bisa tobat ka Gusti Allah ngaku karena kesalahan-kesalahan ja orang manusia biasa tapi orang bisa tobat ka Gusti Allah sehingga karasa tetesan tiisna tobat diterima tobat orang ku Gusti Allah tur bisa ningkatkeun ibadah ka Gusti Allah deket jeung Gusti Allah cinta ka para ahli-ahli Allah ngajauhan ka para musuh-musuh Allah sehingga orang maot husnul khotimah cirian kitabna urang mudah-mudahan ke tahun hareup urang bisa kapanggih deui di minggu hareup urang ngaji ngabahas tentang puasa iraha tanggal hijina menurut hisab qot'i teu kudu mawa kitab dina minggu hareup urang ngadengekeun ala kadar tentang puasa wallah